Aktivitas mamah muda murang kalih 2. Guys, di kamari dinten Senin oge si kakak tetos mulai deui sakola. Kajabi tambih sasih Ramadan kieu manya meni asar riweuh tiap enjing-enjing teh boboraah teh enjing-enjing ketang ti Janari nya Janari teh waktosna anu sok dianggo sahur geuning. Ieu abdi tabu genep teh tos tiasa nyeusehan heula. Ari geuningan kamari mah teu sempet malah jongjon geuning scroll HP ari tos kana HP teh. Kadang-kadang mah dugi ka kaoboan deui ari nyeuseut teh sok kasiangan. Singkat carita ieu teh nyeuseuna tos beres sareng si adike atos diibakan. Komo si kakak atos siap kangge angkat sakola. Si adik oge atos siap kangge nganteurna. Puguh deui ari mamahna mah piraku teh jeung mamahna nya eta oge kadang-kadang si kakak teh upami sanes sasi sauma sok tara dijajabkeun. Tuh tos dugi deui di sakola ieu teh si adik bade ka mana kebiasaan da ieu mah. Ieu upami si kakak diantosan di sakola teh si adikna anteng ameng. Upami tiasa nyalira mah da geuning kudu didampingi alim ditinggalkeun. Kebiasaan ieu teh upami cangkeul teh sok kamana gitu ngajakna teh. Moal nyalahan deui upami arahna ka dieu mah pasti mengkolna teh ka warung. Saleresna mah ieu teh warung teh nutup tapi ditinggal teh geuningan muka sakedik atuh tiasa masuk si Sujang oge. Tah pami tos hasil kieu mah kantun uwiheun henteu uwih ka bumi eta oge nya ka sakola deui. Tapi nya singkat carita nama ieu teh atos uwih ka bumi topina ge tos gentos warna. Kebiasaan upami ninggal motor teh si adik mah langsung ka sisi nya ngartos sakitu nama. Bade balanja heula kangge rencang nasi ieu teh. Tuh pami tos dipeser mah nya uwih we.